Ye, jelema anu sok mantuan ku tanaga jarang dihargai. Coba maneh mantuan aku duit dipuji, dibeja-beja ka batur, disanjung tinggi. Bener teu mitos atawa fakta? Beledagun. Di rumah ulah daek disetir batur. Kudu boga prinsip sorangan. Salilah henteu diurus batur, teu ngarugikeun batur, tong peduli. Beledagun. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain eudeuk klarifikasi. Beledagun. Dengekeun Urmi, lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana fashion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor kaluhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Beledagun. Ngaranna ge jelema, sifatna ge beda-beda. Aya anu asik, aya anu baik, aya anu sirik, aya anu licik, hiji deui nu munafik. Beledagun. Cicing katempona bodoh, tapi jelema zaman ayeuna loba drama. Tapi kudu inget, karma moal salah nama. Beledagun. Ye, Nurmi, ari sakirana teu mampu keur meuli skincare mah cicing we. Da meuli skincare teh anu keur mampu ieu. Ayeuna maneh di skincarean beungeut glowing, shining, bersih. Anggar we tempo geus eureun mah ieu di eureunna make skincarean mah ieu. Rami ju deui beungeut teh. Tapi tangga jangka panjang salila maneh make bersih teh. Dengekeun mending kene skincarean tah hate maneh. Ame yes. Pan geunah ari bersih hate mah sapapahyangna. Bener teu maju moal iri dengki ka batu. Beledagun. Sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing, sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing, nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing. Ngomong salangit, mental saalih. Beledagun. Baheula mah sorana meuni lemah, lembut, romantis. Nah, ari tempo geus kawin mah dibeda. Ye, nu ngaranna awewe mah kabeh oge kodratna kitu. Omo geus dibere boga budak, teu boga duit, kurang rasiko, salah kitu usaha. Sorana oge bakal rubah jadi stereo, alabatan toa masjid. Tembusna oge ka 7 imah tatangga. Omo ye dibere stres nempo salah kitu usaha mah. Ngomongna oge babaledagan, alabatan guludung. Beledagun. Ari ka jelemana sedil, ari kana barang berenak ditarima. Gitu kangen mah ngagogoreng, ngomongkeun. Tempo manehanan susah, ngadak-ngadak minta tulung. Cik atuh ceuk ngeclok sapoe 2 poeun mah atawa isukan sore dibayar. Tungtungna geus teu nguntungkeun mah ngadak-ngadak, ngabaeudak. Beledagun. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Cek saha? Waduh, da cek kuring mah hirup sangsara teu gablek duit moal bisa meuli nanaon. Nyalieun, nyarungkat. Bubuk besti. Pan geus diomongkeun. Lamun hirup hayang tenang pikiran, senang hate, ulah sok nguruskeun hirup batur. Da ieu mah maneh mah resep ngomongkeun batur, resep ngagogoreng batur, resep dipileueun kana urusan batur. Aya tatangga anu pasea ditemboan, didenge-dengekeun. Naon paseana? Masalahna naon? Aya tatangga anu susah teu boga duit, teu boga beas. Milu diweuk pajarkeun teh. Pantes si eta mah teu boga duit jeung teu boga beas oge, da loba minjeman duit ka bank keliling. Eudeuh hirup tenang kumaha? Ali robah hirup nguruskeun batur mah. Lamun hayang tenang jeung senang, ulah sok milu pipileueun batur. Insyaallah tenang di akhirat jeung tenang di dunya. Ari hayo we milu pipileueun urusan batur mah. Setruk sia teh nu aya moal lila deui oge. Beledagun. Hirup mah masing-masing, ulah dibawa pusing, ulah dibawa rusing, dan misah nyawa jeung misah raga. Batur teu ngalakukeun motor, batur teu ngalakukeun goreng. Nu penting mah teu maling, teu nipu, jeung teu ngarugikeun maling. Paham? Beledagun. Laki zaman ayeuna mah
ka pamajikan nyebutkeun menye-menye. Sidik pamajikan zaman ayeuna mah kararuat, kararebat. Coba ye pamajikan ayeuna mah dibere gering, minum obat geus leuheung saeutik, tuluy digawe, gegero, nyeuseuh, ngepel, nepikeun ka poho eta rasa nyeri na panyakit. Coba lalaki zaman ayeuna dibere hareeng saeutik oge, minum obat, tuluy ngaringkut. Tulung. Saan kitu teh? Si borokoko. Beladangu. Sajahat-jahatna jelema, pangjahatna jelema anu ngaehkeun rezeki batur tanpa mikirkeun jelema keur dinapkahan. Bener teh. Beladangu. Si eta mah nyeun video nate sok sundar sindir. Emang urang mah nyindiran, ari kitu mah maneh kasindir jadi mikir, ari ulin di nomor hijikeun, ari mayar hutang di nomor 10keun. Bener teh. Baladageun. Aya nya jelema kos maneh, gableg hutang teh sia mah galak, agih yeuh sinis teh cara nginjeumna amis. Make jeung nyebutkeun pira duit sakitu ge engke bakal dibayar. Yeuh aing teh neangan duit sakitu oge melaan setengah modal, hese molor hese naon, kesang ka bool-bool, make jeung nyebutkeun sieun teh dibayar. Bayar atuh sia gableg pikiran mah. Beladangu. Cek salaki urang ngalarang ulah ngonten video. Dengekeun kandun. Ulah sok ngalarang pamajikan ngonten nyeun video. Eta teh cara manehna ngahibur diri. Yes. Nu penting mah teu pungkal pengkol we. Teu nangkara. Teu ulin ka ditu ka dieu. Nu penting mah maneh ka urus, anak ka urus, rumah tangga pagawean beres. Daripada ngumpul-ngumpul ngariung ngomongkeun batur. Mending keneh ngonten. Ulah sok ngararang-ngararang. Bener teu. Baladangu. Awewe mun hirup tanpa lalaki bisa naon? Bisa gelis, bisa beunghar, bisa bahagia. Pinter neangan duit mah yeuh, najan dipikeun ge moal jadi runtah. Bener teu. Baladangu. Padahal aing ge sarua boga hutang, boga cicilan. Tapi aing mah tanggung jawab. Jeung mikir kumaha carana bisa mayar ameh tepat waktu. Tapi ieu mah lain masalah nominalna, tapi tanggung jawabna. Nulungan jelema anu keur susah, kalakah aing anu leuwih susah. Beladangeun. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Yeuh, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang yeuh dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga, tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Baladangu. Maneh sedia ka urang. Aing mah bodo amat. Terus maneh pikir lamun maneh sedia ka urang bakal hidup balangsa. Emang maneh saha? Baladangu. Kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Yeuh, geus kolot kieu mah lain teu hayang boga babaturan, tapi urang kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Anu babaturanna ngadukung, anu babaturanna positif, jeung babaturanna nu sairama. Ku sabab geus kolot kieu mah geus teu hayang ngadengekeun gosip, geus teu hayang neangan masalah, jeung geus teu hayang ngadenge omongan batur. Geus kolot kieu mah kudu fokus kumaha carana ngabahagiakeun diri sorangan di lingkungan jelema nu positif. Bener teu? Baladangu. Bohong ge jang keperluan sararea. Yeuh, awewe mah ngabohong ge jang keperluan sararea. Jeung jang nomokan rasiko sapopoe. Emang lalaki mere duit sakitu teh mahi teu mahi kudu mahi. Dangaran lalaki mah di mana ngabohong ngan saukur keur kabutuhan diri manehna sorangan. Bener teu? Baladangu.